ketika Allah menghendaki mengirodat kabeh jadi tentara Allah, angin tentara Allah, kutu jadi tentara Allah, berit jadi tentara Allah, lalai jadi tentara Allah, simet jadi tentara Allah, bangkong jadi tentara Allah, manuk jadi tentara Allah. Jakabeh genu Allah nyanggakeun sadaya-daya ka Gusti Allah. Dek jiksa Allah, dek jiksa kaumna gampangkeun Allah mah teu kudu ku urang Amerika, teu kudu ku urang Inggris, teu kudu ku urang Belanda. Dek disiksa mah disiksa babari Allah, berit, bangkong, babarian Allah mah. Asal teu iman ka Gusti Allah, kaum nu baheula langsung disiksa. Di umat urang mah, umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tegegeraan disiksa. Ialah keuntungan orang hirup jadi umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nya siksa teh kelompok-kelompok teh keseluruhan. Urang geus dibuktikan siksa ku Gusti Allah tuh tsunami. Tingali tsunami Aceh, tambah deui tsunami Pangandaran, ditambah deui ku berbagai longsor-longsor tuh Padang. Tinggal itu Cianjur tuh Sukabumi tuh Banten, tambahan deui selain daripada longsor teh angin gunung bitu dan lain sebagainya. Eueuh bae anu ngajakan tobat ka Gusti Allah. Sugan aya hiji gubernur anu hajunyana tobat tabarruk ka Gusti Allah, cerik aju ngajak umatna teu kadenge. Sugan aya bupati anu ngajak tobat ka Gusti Allah teu ngadenge. Sugan aya menteri atuh anu ngajak tobat, dirina tobat aju ngajakan tobat ka masyarakat teu ngadenge. Sugan presiden tuh eueuh berarti geus bener-bener nyana geus teu nyahoan kana ketuhanan yang Maha Esa. Boloon eta berarti. Pasang ku sia Garuda tadi dieu tah. Dilegleg sia ku Garuda. Pasang mantak naon sih nganasehatan dulur. Berencem jasa tamun urang boga camat boga bupati. Ia merupakan siksa ti Gusti Allah lantaran meureunanan urang anu nyieun dosa ka Gusti Allah. Ja urang nanu Allah, taneuh nanu Allah, kok urang teu ngabdi ka Gusti Allah ngan sakadar urang menikmati kahirupan dunia bayu, urang babarengan yu tobat yu. Kula geus unggal peuting ceurik bae lantaran pamajikan galak cak bupati teh. Sia cak masyarakat teh. Yuk urang tobat ka Gusti Allah. Eueuh ngadenge kitu. Paling ngajak nyana lantaran bupatina ti Golkar, Kiai Golkar haju ngajakan titah tobat. Cak masyarakat, sia bae sih tobat. Ulah sok ditahan ka kami. Ye, sia gecan becus tobat. Teu dipercaya. Ulah tuh lah Kiai Golkar lah coba Kiai PDI. Badugan aing ku sia. Tah sia memapan boga ieu naon ngaranna? Tanduk, badugan ku tanduk, sia bae heulanan teu dipercaya. Sugan ieu mah petilu ye lantaran ieu mah hebat petilu mah behe komo petilu tuh pemimpin sia ge tuh dibui. Ayo neuk mana tuh makana ieu kubari nu meujeuhna akibat daripada teu mareujeuhna isinin bupati ge hayang ngajakan tobat, gubernur ge hayang cuman isin rasa. Masa sih aing ngajak aing teu tobat atuh siana heula tobat. Henteu. Ieu terus-terusan bakal selama henteu tararobat. Tetarobat kieu bae terus bae digunyang anjing ku Gusti Allah. Ke dibere deui kasuburan, ke ditowo ke disiksa deui terus bae salila henteu babalik ka nu bogana ka Gusti Allah terus bae. Sia teh teu percaya aing nu bogana ca Gusti Allah. Abeh kanyahoan bawa aing nu bogana aing ngurunkeun siksa ka sia. Jakarta teu eureun di banjiran. Aya nu ngajak tobat eueuh. Mararah strategina bae strategina. Ieulah itulah bongkar ieulah coba ieulah eueuh bae nu ngajak taubatan nasuha. Eueuh ye kiai mah teu nyaho bae meureun jadi imah bae tuh ja kami di Jakarta istighfar emang tobat istighfar soekeun sungut sia ku aing. Ye atuh aing geus nyaho istighfar mah sapira istighfar. Emang sapira istighfar mah tobat teh make syarat bego. Tuh aing aju bego bae pan sia. Bukan sia ka aing nganggap urang lembur. Ye udah sok macam-macam sia ka aing. Aing sangat juang lembur ge aing mah lembur mana? Ye lain ca cilongok-cilongokna. Cilongok moal diberi moal. Cikupa, Bojong, Sepatan ieu mah diliwat. Kan
Ayo tobat teh lain sakadar istighfar bapak. Istighfar mah gampang tama kos gitu mah. Tapi hiji kudu nadam kaduhung, dua kaban kudu ikhlas cabutan sarana-sarana kemungkaratan tah bar piceun, tah naik klub piceun, tah tempat-tempat mesum piceun, tobatan coba di Jakarta pimpin ku gubernurna supaya tarobat sangkan ulah kabanjiran gubernur mana nu bisa mimpin tobat ayo tobat ngaranna salila kieu bae moal bisa ngajen ku kumaha siksa deui banjir deui siksa deui hayo kieu bae terus ye lantaran teu babalikeun nu bogaana balikeun ka nu bogaana ayo tobat sehingga diperingati ku Kangjeng Nabi Hud wahai kaum maneh teh diciptakeun ku Gusti Allah teh beda jeung batur lantaran dibere kagagahan jeung kakuatan jangkung 40 meter geus puguh gedena luar biasa. Batu bisa diangkatan tangkal kayu bisa dicabutan ka laut bisa oyok-oyokan maneh teh lain heureuyan ieu teh nikmat ti Gusti Allah cik atuh pake ibadah ka Gusti Allah iman atuh anjeun teh ka Gusti Allah sebagai pencipta hei Fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Sing areling atuh maraneh kabeh sing aringet kana nikmat-nikmat pamereti Gusti Allah abeh maneh bahagia. Iman atuh ka Gusti Allah percaya cing atuh ka kaula bahwa kula teh sebagai utusan Allah. Dilelewe ku kaum Ad, kaum Ad ajitana lina'budallaha wahdah wa nazara ma kana ya'budu aba'ana duhud sia mah eueureun asal hudang beus sia mah dakwah asal bentak beus sia mah kadengna ku aing ngajakan ka ditu bae ka pangeran nu teu urang nyaho teh nu teu kadeuleu mun ditanya di luhur apa dihandap cak sia lain di luhur lain dihandap. Lamun ditanya kaler kidul wetan kulon, lapan cak sia mah lain di kaler, lain di kulon, lain di wetan, lain di kulon, di tengah tuh, di tengah ke lain di mana tuh hud? Hese aing mah kasia. Dilecek-lecek. Hud, ja urang teh pan boga pangeran titipan ti nenek moyang urang aya 3, ieu teh nu panggede-gedena pangeran teh pangeran haba. Ieu mah gede jasa. Diciptakeun ku manehanana lamun nyana 40 meter eta jeun pangeran teh dileuyan setengah tina dadag pagadag nyana berarti tambah 40 meter tambah 20 meter eta nyieun patung 60 meter tangkal kalapa meleh dipuja-puji aya deui patung teh nu rada leutik ieu mah patung teh ngaranna patung Samud rada letikan jeung rada handapan ti eta aya deui patung soda eta mah handap jasa bahkan nyana nyieun patung nu sok dibabawa kunyana di kantongan bila perlu kunyana engke dikaluarkeun aju disembah-sembah ka di kantongan deui kadang-kadang dibawa ngising teh pangeran eta pangeran ku dieu teu berontak dibawa ngising pan bau meureun nya aju pan meureun nyana 40 naon garang-garang jangkungna 40 meter meureun taina sabode kumaha teu maksudna teh pangeran ku cicing bae dibawa kunyana. Aduh. Malah ngomong nage hud sing karunya ka pangeran urang keur mah nyana teu bisa beuntat teu bisa leumpah. Urang sok aek teh kurang tarolol teh. Karunyaan hud pangeran urang titipan ti kolot-kolot urang ti nenek boyang urang. Mane mangan sakadar ngajak teh tu ibadah teh iman teh ka ditu ka pangeran anu teu kadeuleun nu gaib teh. Maneh teh datang ke kami kabehan teh hanya ngajakan ke Allah nauhidkeun ka Allah aju nita ninggalkeun pangeran-pangeran titipan ti bapa moyang urang lah kieu behud geus atuh ayeuna mah maneh sok jung jajangji jacak maneh teh akan lamun teu iman ka Allah teu iman ka kaula bakal diturunan siksa hud kieu bae ku ari mah tina biba ta'iduna in kunta minas shadiqin jelaskan buktikan kebenaran maneh cek maneh mun kami teu iman ka pangeran nu ngaran Allah bakal disiksa buktikan turunkan siksa ka kaula turunkan siksa ka kami mun nya maneh rasul ayo bejakeun ka pangeran siahud
turun dek kos kumaha coba ambo eta nang tanganana kos kitu amat eta kan ka Kangjeng Nabi di Kangjeng Nabi urang ge tahun 2015 sarua bae sakumaha nu diucapkeun ku Syekh Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dina kitab Fathur Rabbani cek manehanana anta tadail Islam wal iman ente teh ngaku Islam ngaku iman tetapi ente ngucap kama qalahul kufar sakumaha ucapan kufar bae mun ditanya mah Islam agamana mun ditanya mah iman percaya ka Allah tapi ari ucapan kos jelema kafir bae kumaha kafir ngomongna in hiya illa hayatuna dunya nahya wa namut eueuh deui kahirupan mah cak kafir teh kecuali kahirupan dunia geus kami mah teu percaya ka akhirat tah ente Islam ente iman tapi ente kos kafir bae lantaran di deuleu salat henteu ngeridit terus bae ngaling terus bae bobogohan terus bae ustad nge SMS ka jahe blon teh coba cak ustad teh kiai teh mah lain blon cager berarti cager tak ustad du kos kitu eta mah lain cager oper cager pengakuan nama Islam jeung iman tapi omongan nama henteu aing mah teu ngomong kos kitu kadeuleuna unggal poesi hayo begitu hudang teh lain inget ka Allah inget tekan ka pagawean-pagawean teh kapan dunia inget teh ka bisnis-bisnis teh kapan dunia inget teh ka ladang-ladang teh kapan dunia ketika azan didengungkeun pan sia mamipir henteu daya ka masjid pan eta teh seakan-akan hirup teh di dunia doang eueuh di akhirat mah mun nya ge nyana yakin ka akhirat pasti nyana neangan ketuhanan yang Maha Esa belajar memperbaiki diri wau ke diri ka Gusti Allah lamun nya aya akhirat di jero hatena yakin nyana bakal ngaji ka jeung kumaha ge sagesna ngaji bakal make nah kulantaran teu ngaji teu wau ka Allah teu make teu salat teu puasa teu zakat ayu bae korupsi saangen-angen nyana sakayang nyana berarti kama qalahul kufar sarua jeung ucapan kufar in hiya illa hayatuna dunya tanya ku urang hei dewan sia kunaon sih salat henteu tapi kan dia teu bareres negara korupsi pan terus kunaon kitu ceknya na eueuh deui kahirupan mah kecuali ngan di dunia doang geus aing mangpeng jadi DPR ku aing ku ari endeup dimak-mak-mak-makeun aji mumpung ye aing mah teu ngomong kos kitu seakan-akan ngomong kitu lantaran nyana teu ngopenan ka alam akhirat urang mapan ku ari ieu mantak daek ngaji ge lantaran teu boga duit lain-lain nu mantak daek ngaji ge lantaran urang inget kumaha aing ke geus bae di kuburan kumaha ke aing lamun dihudangkeun ti kubur digiring ka masar kumaha ke aing lamun ditimbang mizan kumaha ke aing lamun dipasangkeun jembatan Siratal Mustaqim kan berarti urang rawong ka ditu mantak daek ngaji ge ieu teh urang keur dimensina dimensi alam nu itu nu keur di puncak mah keur aya di dimensi alam fana keur aya di alam nu rusak nu di Bali ku ari teh pejabat mobil aya duit boga ku ari teh keur laliburan di puncak ku ari keur laliburan di Lembang ku ari keur di liburan nu aya di Bali nu ka Singapura sagala rupa eta teh pamimpin urang sok endeu kumaha ieu nagara lain ngararaji hayo da kumaha teu nyahoun kana ketuhanan yang Maha Esa nyana eta di ieu urang dipimpin ku nyana nu ku ari nyana keur liburan apa liburan teh di hotel apa di hotel teh pan tempat ibadah tuh sia seuri berarti sia ngarti ku aing dipancing berarti sia ngarti tah berarti lah urang jaritakeun hotel tempat ibadah hehe sedangkan pamimpin urang keur aya di hotel di Bali di hotel di Singapura di hotel nu ka Belanda nu ka Amerika di hotel eta teh nu mimpin urang di jerona urang hayang gerak ka bae bener ayo udah dipimpin kono kos gitu senang teu eta teh teu ngarti kana ketuhanan yang Maha Esa wajar ku urang da dia sia kitu balik ti Singapura kayak dia ditatar kieu ku cicing sia di dia sia boga mobil teh dipajak bolon sia pajak teh kami ieu aing mah diperet ku sia datang ka luar getih aing sia mah hahehe di ditu ayo awal nu ku sia di Bali nu mana
Ya pan kitu amat. Lain kitu amat kaku sia. Dia teluh siapa yang leuwih teh lain lu ka sia. Tungtung namen teluh-teluhan. Ayo keur carita lamun urang ngabuktikeun bahasa nyana berpancasila ketuhanan yang Maha Esa. Kuari liburan muacet kamari pajumah. Kala luar bangsa Indonesia nu baroga mobil. Eta teh pejabat-pejabat anu digaji ku urang etis apa henteu sih? Nyana berpancasila na etis apa henteu tinggal ditajong bae ku urang. Ainya mas ya berpancasila. Atuh mantak laon wayah liburan di masjid dulur sadaya. Yuk orang kamarasin maca sholawat mumpun libur. Jakula sapopoe mah ieu teu kaburu. Ieu teh kaban negara urang. Yuk urang maraca sholawat cing menangkeun 4444 yuk. Abe urang pararaeh di masjid yuk. Bae pejabat tuh kitu ti DPR na eueuh ti PNS na eueuh. Eta pola pikirna berarti in hiya illa hayatunad dunia teu ngomongnya na sakumaha omongan kafir bertingkah sarua jeung ngomong. Eueuh deui kahirupan mah sakira kecuali kahirupan dour. Bang liburan dong, dadah rakyat. Dia teluh siapa ieu? Ngadadahan aing, goblok meureun. Jadi aing mah teu ngadadahan seakan-akan. Cek ahli nuzor mah seakan-akan ngadadahan. Eta teh man taqawala biqaulin fa idda'asihataha wa man tahawala bihalatin idda'asihataha wa husnaha. Sahaja lemah nu berucap berarti nganggap ucapan eta teh bagus cak nyana. Sahaja lemah bertingkah berarti eta teh nganggap tingkah eta teh bener jeung bagus cak nyana. Atuh aya koedah-koedahna cek ahli nuzor. Berarti nyana teh seakan-akan ngadadahan urang seakan-akan sanajan henteu. Dulur di ari mah bae nya jasa mah rakyat. Aing mah endeu ka puncak kelanan sakedeung. Di ditu urang encek geus nungguan aing. Dadah rakyat, endeu teu diteluh kumaha ku urang. Geura paeh sia, moal disalateun ku aing sia. Lah cenah ngancam kos kitu ieu kecil teh mah. Ulah dianggap kecil sia. Lah cenah ke sholawat na gede mah daek cenah ki uci mah. Ye, emang aing butuh sholawat. Henteu tapi kan lamun ku Allah henteu dipaskeun mah hese bae. Jelema sugih. Dah babari cenah kiai mah jeung santri mah. Gas pokona asal dibere duit bae ge daratang. Kabeneran urangna keur eueuh teu dipetakeun ku Allah da kumaha. Nyana paeh, urang keur eueuh da kumaha atuh. Emang kumaha eta mah urusan Allah. Deh. Iya maksudnya lain kurang sadarkan diri mumpung orang diberi umur ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulah cara ucapan para kafirin nunya nama hirup tengen di dunia doang geus mak di dunia meujeuhna kafir mah kitu teh lantaran nyana teu boga kayakinan ka akhirat. Ai urang mah boga kayakinan ka sing harade. Hod. Jangan ngajakan ibadah doang, iman yang ibadah ka pangeran nu ngaran Allah. Ejut tidak ninggalkeun pangeran anu geus puluhan tahun ratusan tahun titipan ti nenek moyang. Tah, hod buktikeun omongan sia, turunkeun siksa, bejakeun ka pangeran sia siksa kitu kami kabeh. Ambo. Idinya lah cekang yang Nabi udah qad waqa'alaikum mir rabbikum rijsun wa ghadab. Lamun kitu petak maneh teh kitu kahayang maneh teh atuh pangeran mah maha nguninga maha ngarungu maha sagala-galana. Yakin jeung jelas qad waqa'anya ta'alaikum karanjeun kabeh mir rabbikum ti pangeran aranjeun yakna Allah rijsun siksa. Wa ghadabun jeung bebendu siksa keneh. Sakadar kula ngajak iman ka Allah, ngajak ibadah ka Allah. Atuh jadi lunani fi asma'in samaitumuha. Anata anjeun maduan ka kaula, ngabenduan ka kaula, merangan ka kaula. Dina urusan-urusan ngaran-ngaran nu kumaha disebut yakni patung-patung anu tilu teh tadi. Anjeun jeung bapa anjeun teh ngabogaan patung
eta mah kapal teu pernah diturunkeun ku Gusti Allah ti tangga ibadahan sugan aya hiji ayat ti tangga ibadahan haba sugan kita aya hiji perintah ti tangga ibadahan si asmun sugan si somot teman si sodaja teu aya ti dituna tama buatan-buatan nenek moyang anu kabalinger ma anzalallahu biha min sultan hujah dalil pita eta geus kieu mah kajen kukumaha ge maneh aya disiksa cek Kangjeng Nabi Hud fantaziru tungguan ini ma'akum minal muntazirin kula ngadaguan ti Gusti Allah ayo coba aya nyagakeun sadaya-dayana Gusti Allah dibere paila teu hujan-hujan sebulan 2 bulan 3 bulan genep bulan teu hujan geus sing bulaeh masyarakat mulai 7 bulan 1 tahun teu hujan embe onta kuda himar geus mulai hererese nginum ningkat kuari ka 2 tahun teu hujan-hujan manusia geus carang mandi kuari mah diaman saat eta hese jasa kesulitan segala rupa lantaran eueuh hujan terbukti kuari jelema sing hararewas kabeh ieu meureun siksa teh nya eueuh hujan nya leh cak penggede-penggede can siksa kos kieu mah encan embe geus loba nu paraeh di gunung onta geus loba nu paraeh kitu kene kuda berbagai hewan geus loba nu paraeh lantaran henteu bisa ngarinuk kitu kene jelema ge loba sing geletek tapi tetep bae teu daek iman ka Allah teu daek percaya ka Kangjeng Nabi Hud alaihis naik ke 2 tahun setengah beuki parah bae kuari mah naik ke 3 tahun nyana ngayakeun musyawarah cek badehanan aja eueuh deui kapan doa nu paling manjur mah kan di Mekah kabeh ge aya Baitullah tuh ujung-ujungna ka Baitullah kene jok urang utus ku ari mah sanagara harita teh diutus sabaina rajulan 70 lalaki bi amsalikum anu pohara hararebat dipilih ku manehanana 70 untuk berangkat ke tanah suci Mekah ngadoa supaya turun hujan beheulana berangkat dipimpin ku ngaran Kil bin Nadar berangkat ke Mekah langsung toab orang kafir ge taroab di lagi biasa beres toab langsung nyana ngadoa ka Gusti Allah ya Rabbi pangeran abdi skini turunkeun hujan ka abdi makun tataskib sakumaha nu Gusti teu pernah nurunkeun hujan ka kaum Ad iskihim ya Allah turunkeun hujan ka kaum Ad maksudna anu geus sababaraha taun dihitung ku abdi salasa sanatin teu pernah hujan iskihim ya Allah ya Allah ya kunaon minta ka Allah sarua ai ditita iman ka Allah henteu iman tapi minta ka Allah kabalinger ngantung-tung heulanan caknya teh demi pangeran haba demi pangeran asmut demi pangeran soda jeung ditambahan ku pangeran-pangeran nu aya di tanah suci Mekah pangeran-pangeran nu di berbagai negara caknya batu-batu patung-patung coba kami minta turun panghujan kentuh kaum Ad nu geus 3 tahun teu hujan tiba-tiba langsung reuk aya di luhur poe beuh pohara jasa doa tuh sing tarawel dijabah doa beuh apa hebat pangeran lain sembarangan aya suara dari di luhur. Wahai yaki. Nu ngadoanakan kikil ngaranna. Lain kikil. Kikil. Heuh eta teh. Ya. Tingali ku maneh di luhur awan. Tingali di dulu ku kabeh anu 70 kot ka luhur ka bunga cek suara aya sabaraha rupa di luhur teh 3
hiji baydo, dua hamro, tilu sauda. Aya warna putih, warna berem, warna hidung. Cak suara hayang nu warna mana ieu nu hendak diturunkeun. Langsung kil ngomong sauda. Lantaran sauda mah painaha aksarum sebab pangloba-lobana nurunkeun cai di mana-mana jeung di baheula ge. Ieu adalah mega mendung nu hideung. Hideung mah. Gerak-geraan cak suara maneh nu 70-an iringkeun kami ka negeri aman setelah maneh menta nu hideung. Cepet dieuwekeun nu putih jeung nu beureum lah tinggal hidup. Bunga kabeh. Cap berangkat di Mekah ka negeri aman naik kuda koplak di luhur awan terus-terusan. Bih, Masya Allah. Nyala geus bunga jasa. Geus tere datang ka deket Yaman, orang Yaman nage pemimpin Yaman. Saat eta geus dara tuh. Nu kurang ditunggu-tunggu teh atuh deuleu di luhur tuh, banahun. Hud banahun. Brojol hud aya naon? Hud deuleu tuh, dihujaneun deuleu. Doa kami, pemimpin kami nu dikirim ke Mekah ka Baitullah ka Ka'bah, tuh terbukti tuh. Keur berangkat ka dieu tuh deuleu. Kanjeng Nabi Hud ge kaget. Jijah heunya. Cak Kanjeng Nabi Hud mah hujan gede bakal hidung ke hidung. Pohara. Wah, aing beuki dilecehkeun bae cak Kanjeng. Aduh cak Kanjeng Nabi. Aing rasul pan ieu. Mana tuh jadi kieu cak. Kanjeng Nabi Hud langsung sujud ka Gusti Allah blak. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin fastajabna lahu wa najainahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Langsung udah ngadoa. Ya Allah ya Rabbi mun bahasa urang, mun bahasa Arabna panjang nawir qalbi ya Allah. Cahayaan hati abdi. Ilhaman abdi. Bere mujizat abdi ya Allah. Ieu nu keur iring-iringan mega nu hideung abdi hayang nyaho peneranganana Gusti Allah supaya ieu jelas abdi teh ieu utusan Gusti. Langsung saketika eta ya Hud anjeun jeung pengikut anjeun nu iman ka anjeun jeung ka kaula keluar ti nagara Ahqaf ti nagara Yaman berangkat ke Mekah anjeun. Bebeja mana ka umat mana? Bahwa mana teh dek berangkat ke negeri Mekah, dek nyalamatkeun diri berikut jeung nu iman ka kaula sebab bejakeun ieu nagara da disiksa gitu. Ya Allah ya Rabbi. Langsung Kanjeng Nabi Hud marahmai beungeutna. Aing asli rasul ya. Pede jana. Waduh, okas urang wiridan izqala Yusufu haju ayate apa? Mantepan. Tunduk lo sama gua lo. Langsung nyala saudara-saudara kaum Ahqaf, saudara-saudara kaum Ad yang berada di negeri Yaman. Itu nu hideung di luhur, lain hujan, siksa. Kula geus aya instruksi ti Gusti Allah bahwa kula jeung penganut-penganut nu iman ka kaula jeung ka Gusti Allah geus titita keluar sahabae nu percaya ka kaula bahwa kula sebagai rasul, saha nu percaya ka Gusti Allah bahwa Allah teh sebagai Khalik. Yuk urang berangkat titah ka negeri Mekah nyalametkeun awak. Yuk silakan berangkat. Mulai numarilu hiji 2 3 4 5 genep 7 dihitung cuman aya sabing bilangan anu dikirim ku nyana cuman 70. Saeutik Kanjeng Nabi Hud eta dakwah 100 tahun ngan menang 70 urang. Atuh urang mah kuari ye nyeun pondok pesantren di imah setahun 2 tahun aya meureun santri 10-an terlalu loba teuing eta ge. Terlalu loba teuing 10 kudu nama 2. Ya 10 loba teuing eta dibandingkeun 100 tahun kan boga 70. Berarti kan setahun hiji kan teu. Atuh 10 tahun 100 tahun kan boga 70 berarti ayeuna 70 bagi 100 sabaraha cepat?
Aing mah bukan murid Barodo Jasa. Heran. 10 tahun gitu hiji acan. Berarti sapotong. Sapotong. Mulai berangkat disareng-sarikeun ku urang Yaman. Hud deuk ka mana? Mekah. Deuk naon? Nyalametkeun kami mah tina siksa. Saha nu deuk siksa? Allah. Mana siksa tuh nu hideung? Hujan. Tamat tiba heula ge hujan. Lain ku lagi si bere mujizat ku Gusti Allah kita berangkat indit. Di kamari Allah. Ayo datangkan hujan, datangkan siksa bedakan ke Allah. Sakit deui. Mulai berangkat Kanjeng Nabi Hud. Tetap kaula ngajak bae terakhir ya ka umat. Kula mangan sakadar titah dakwah ku Gusti Allah itu nu hideung melegbeg di luhur teh eta teh lain hujan ternyata bakal jadi siksa. Kaula mangan sakadar ngabejaan bae bagi nu iman anu percaya yu urang salametkeun awak urang ka negeri Mekah. Aya geus kira ulah loba amangun. Ngabacokak ngalung. Geus berangkat sia salametkeun awak sia. Teu kira-kira berangkat Kangjeng Nabi Hud beserta kaumna 70. Tinggal kaum didinya sing harewas. Sebenarnya orangnya sieunnya. Jauh dilok ngabohong sebenarnya. Orang sebenarnya gengsi doang, ngarobrol. Gengsi doang sebenarnya orangnya tuh percayanya na Rasul. Ngan gengsi kan orang makan bangsawan kan orang. Sebab ari Kangjeng Nabi Hud mah diutus ku Gusti Allah min ausatihim nasabau wa hasaba. Tina tahap pertengahan henteu terlalu luhur turunana non kebangsawanana henteu terlalu handap ausatihim nasabau wa hasaba. Ditinjau tina segalana penuh kesederhanaan Kangjeng Nabi Hud maka gengsi deuk iman ka Kangjeng Nabi Hud. Okos kuari be aya santri magahan ngaji bener magahana magahan tijan teh ketuhanan aya di dinya teh pejabat embung aing ngaji kos itu gengsi santri teh tamat SD acan aing mah kuduna ngajina ka dokter Rendus leg-leg ku sia dokter Rendus gengsi doang tah kan Bupati kita ngaji kemana ngajinya tuh kan berbagai kalangan ada kelas dong masa Bupati harus ngaji ke anak SD ingusan. Itu kami mau profesor ngaji, doktor bila perlu keluar negeri kami mau ngaji. Nah, itu ngaji kos gitu teman. Ngaji ecek-ecek tahu kos gitu. Leg-leg gus ya Bupati ecek-ecek kayak di akhirat. Tidak ngaji di dunia deleken. Ya hiji-hiji na orang kita ngaji. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimat. Je utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Hayuh sia. Geura sibukeun urusan dunia datang ka teu ngaji dihimpit ku bumi. Emang nanaonan. Aing mah sekadar ngajak doang. Tidak katolos. Los sia profesor ajian sia. Nah hiji sia di neraka jeung profesor. Cek profesor teh beuh ka aing nganggap kos gitu. Eta yang menganggap gitu ja. Ekstrim amat nutu bener maksudnya bener nutu siapa suka ju sensitif kabeh ngararoblol dulur kabeh hancak pamimpin-pamimpin di negeri Yaman ieu Hud geus berangkat beserta penganut-penganut na orang ditinggalkan sedengkeun tiba heula ge kapan Hud batu pernah bohong naon nu diucapkeun kunyana nyata-nyata urang kuari ditinggalkeun kunyana jurang ieu cak nyana itu nulu di luhur nu hideung teh cak nyana siksa lain hujan kumaha ieu tindakan urang geus kieu ye dulur kabehan cari cing kabeh emang bener cak nyana Hud batilok bohong aja ieu geus kieu kumaha urang tuturkeun bae Hud gengsi. Boh, kajen paeh daripada nuturkeun Hud. Eta mah sarua jeung jelema susah, aju guguru.
kajenting hese sakarat kajenting hese sakarat asal urang ulah mararat je urusan disiksa di akhirat eta mah kumaha engke urang kaparatna bae tolol teh bahasa geus tadi urang jegik bae ngebedul ngaorang ngemonyet urusan sakarat lah itu tempat terakhir kita nganggap enteng goblok bener bae pan nu ngabedul sakarat na hese jasa nu ngamonyet gitu kene dibukti-bukti kita nggak sekadar dunia nah ye ge diaman teh gunjang ganjing ceramah pemimpin kumaha ieu urang geus kieu lantaran Nabi Hud dengan nabi kan nama si Hud anu ngaku nabi ngaku rasul ku ari geus berangkat ka Mekah berikut jeung penganut-penganutna tinggal urang ayeuna di dieu kumaha tindakan urang jauh urang geus sabenerna mah hate leutik mah percaya ka hutengan gengsi doang gengsi ku kabeungharan gengsi ku kagagahan gengsi ku jabatan lantaran urang gengsi aju teu iman ka nyana padahal mun diperhatikeun bener jasa ti awal ge omongan-omongan nyana nah ieu urang kumaha ieu kumaha ieu keur mujuna unggal poe rapat urusan kos kitu bae aya awewe lulumpatan tok 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 naja lulumpatan angin di ditu geus aya angin sok aja macem-macem bae angin ngagedebur-gedebur di ditu tuh bobeak tuntung itu kula ge datang ka dieu lumpat teh maksudna beusi kena angin gede jasa awal lumpat deui ka ditu ngabejaan aya angin gede tewak cek gela teh bugo angin naon segala angin segala tewak ngacaukeun dunia sia bangsa jadi kacau bayana sia tewak salah angin caknya angin mana angin itu di luhur mana jante sakedeung deui bener kabelah dieu war jijaheunya angin wah angin coba kumaya orang kesia saudara-saudara sekalian untuk menyelamatkan diri mari kita masuk ke rumah masing-masing asup ka imah dan dikunci supaya angin tidak masuk belum coba asup ka imah bro karoncian kunyana mulai angin kadenge nyana ngintip anginna hideung anginna berupa hideung sebab di luhur lagi hideung wow eta bareng ujung anu diutus 70 ti Mekah teh nyana langsung pidato dulur ieu kamarana sarepi amat kalau luar mana pamimpin ieu kula ieu tas di Mekah ieu tas di ijabah doa ieu tuh deuleuh hideung di luhur pugu angin ngagedebar nyana ceramah tolol teh cenah asana kabalinger aduh cenah ieu baru hiji acan arasup ka imah meureunan nyana ge kana 70-an urang arasup ka imah koncian yuk cek nyana teh iya asana angin lain hujan ieu nyana geus boga rarasaan asup ka jero imah langsung mimiti hewan-hewan halali di angin teh nya gedenya hideungnya muter kadege suarana tama kieu lain angin panggal kumaha sia bae ya Allah ya Rabbi angin hideung tur gede ngagelebug anu luar biasa tanpa aya caian tanpa aya nanaonan disebut narihul hakim angin anu hapa angin anu henteu disertai ku katiisan pan urang lamun keur cicing panas kemudian aya angin komo aya bintik-bintik cai nikmat nu aya ieu mah lain angin teh teu dibarengan ku nanon angin teh angin be kadeuleuh segala rupa hewan kuda geus mulai kalaluhur termasuk onta geus puguh bangsa hewan-hewan nu laleutik memulai kuari kacabutan tatangkalan tangkal korma tangkal buah be kacapuran teu daek ka mana angin teh di dinya bae deui
terus we muter we kuari mulai geus beak hewan-hewan geus beak tatangkalan disaksian ku manehana wali berkaluhur si gudubrak kuari imah oyag-oyagan goreng gojreg nyana kajian rubuh salah ieu kanyana di jero salah keluar salah ieu kudu kumaha lantaran imah oyag-oyagan kan nyana sieun ka imah keluar nyana sieun di jero nyana sieun tetap berpikiran mendingan keluar wala luar kabehan imah oyag-oyagan ngaranna ge siksa henteu gegeraan kieu ya berbabareng terus bae engke leutik angin teh kapi aya bae war tah jagana eueuh tah angin tah ku ari mah mulai ngagedean deui ngagedean oi angin gede teu kudu woi ya kabehan nyahoeun tarolol li kaum agar nya geledepan nya carowong pan atuh geus bae pokona masing jarwak sing derengek langsung ka babawa nu puluntang pelanting pulang keeureun deui angin rada leutik jana ngap-ngapan deui terus angin dibalikeun ku Gusti Allah nu tadina ngatuhu kuari ngenca woi tibalik angin woi wah siksa anu luar biasa geus kuari ka imah sing golotak buah kacabut ka bawah ka luhur langsung ka bawah ka luhur begitu dibalikeun anginna kuari imah ka bawah ka luhur raga kahandap ka gudubrak ajur termasuk jelema-jelema sing pasolengkrah ilah siksa Allah subhanahu wa ta'ala masya Allah mantap فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين Panjainahu maka kaulan wagung cek Gusti Allah nyalametkeun ka Kangjeng Nabi Hud walladzina ma'ahu jeung pengikut-pengikut minal mu'minin anu berjumlah cakaul mangan sakadar 70-an bi rahmatin minna dengan dedekanya kaula diberangkatkeun Kangjeng Nabi Hud beserta penganutna ka negeri Mekah nyana kuari mageus aya di Baitullah tinggal kaum-kaum dua qatana dabirul ladzina kazzabu ku kaula disiksa kaum ate jelema nu ngabohongkeun ka ayat-ayat kaula disiksana fa ursilat alaihim rihul hakim digelebukeun dikirim ka kaum ad angin anu hapa tanpa aya cai-cayan angin teh angin wa ma kanu mu'minin ku boloon-boloonna disiksanya na teh teu iman ka Allah teu iman ka Kangjeng Nabi Hud alaihis beak kabeh siksa ge sing pasolengkrah kuari tangkal kayu hewan imah gunung batu-batu jelema-jelema sapoe dua poe eueuh nu hirup hiji-hiji aja 3 poe mulai ka ambe bau 4 poe mulai lain lalagaan bauna teu bau jasa datang ka 7 poe ambalaya bauna pohara maka Allah ngutus manuk diciptakeun ku Gusti Allah manuk anu gedena kira-kira bangsa
1 meter gede panjang naman turun manuk tersebut ribuan manuk Allah nyiptakeun nu mawaan bangke ka laut anu nyatuan bangke nu mawaan dan lain sebagainya ialah tentara Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah menghendaki mengirodat kabeh jadi tentara Allah, angin tentara Allah, kutu jadi tentara Allah, berit jadi tentara Allah, lalai jadi tentara Allah, simet jadi tentara Allah, bangkong jadi tentara Allah, manuk jadi tentara Allah, jakabeh genu Allah nyanggakeun sadaya-daya ka Gusti Allah. Dek jiksa Allah, dek jiksa kaumna gampangkeun Allah mah teu kudu ku urang Amerika, teu kudu ku urang Inggris, teu kudu ku urang Belanda, dek disiksa mah disiksa babari Allah, berit, bangkong babarian Allah asal teu iman ka Gusti Allah kaum nu baheula langsung disiksa di umat urang mah umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teu gegeraan disiksa ialah keuntungan urang hirup jadi umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nya siksa teh kelompok-kelompok teh keseluruhan urang geus dibuktikan siksa ku Gusti Allah tuh tsunami tingali tsunami Aceh, tambah deui tsunami Pangandaran, ditambah deui ku berbagai longsor-longsor tuh Padang, tingali tuh Cianjur, tuh Sukabumi, tuh Banten, tambahan deui selain daripada longsor teh angin-angin, gunung bitu dan lain sebagainya. Eueuh bae anu ngajakan tobat ka Gusti Allah. Sugan aya hiji gubernur anu hajunyana tobat tabarruk ka Gusti Allah ceri kaju ngajak umatna teu kadenge. Sugan aya bupati anu ngajak tobat ka Gusti Allah teu ngadenge. Sugan aya menteri atuh anu ngajak tobat dirina tobat aju ngajakan tobat ka masyarakatna teu ngadenge. Sugan presiden atuh eueuh berarti geus bener-bener nyana geus teu nyahoan kana ketuhanan yang Maha Esa. Boloon eta pasang ku sia Garuda tadi dia ta dilegeg sia ku Garuda pasang mantak naon sih nganasehatan dulur berencem jasa tamun urang boga camat boga bupati ieu merupakan siksa ti Gusti Allah lantaran meureunanan urang anu nyieun dosa ka Gusti Allah ja urang nanu Allah taneuh nanu Allah kok urang teu ngabdi ka Gusti Allah ngan sakadar urang menikmati kahirupan dunia bayu urang babarengan yu tobat yu kula geus unggal peuting ceurik bae lantaran pamajikan galak cak bupati teh sia cak masyarakat teh yu urang tobat ka Gusti Allah eueuh ngadenge kitu paling ngajak nyana lantaran bupatina ti Golkar Kiai Golkar haju ngajakan titah tobat cak masyarakat sia bae sih tobat ulah sok ditahan ka kami ye sia gecan becus tobat teu dipercaya ulah tuh lah Kiai Golkar lah coba Kiai PDI badugan aing ku sia tah sia memapan boga ieu naon ngaranna tanduk badugan ku tanduk sia bae heulanan teu dipercaya. Sugan ieu mah petilu ye lantaran ieu mah hebat petilu mah behe komo petilu tuh pemimpin sia ge tuh dibui. Ayo neuk mana tuh makana ieu kuari nu meujeuhna akibat daripada teu mareujeuhna isinin bupati ge hayang ngajakan tobat gubernur ge hayang cuman isin rasa masa sih aing ngajak aing teu tobat atuh siana heula tobat henteu ieu terus-terusan bakalna selama henteu tararobat tetarobat kieu bae terus bae digunyang ganjing ku Gusti Allah. Ke dibere deui kasuburan, ke ditowo ke disiksa deui terus bae salila henteu babalik kanu bogana ka Gusti Allah terus bae. Sia teh teu percaya aing nu bogana ca Gusti Allah. Abeh kanyahoan bawa aing nu bogana aing nurunkeun siksa ka sia. Jakarta teu eureun di banjiran. Aya nu ngajak tobat eueuh. Mararah strategina bae strategina ieulah itulah bongkar ieulah coba ieulah eueuh bae nu ngajak taubatan nasuha eueuh ye kiai mah teu nyaho bae meureun jadi imah bae tuh jak kami di Jakarta istighfar emang tobat istighfar soekeun sumut sia ku aing ye atuh aing geus nyaho istighfar mah sapira istighfar emang sapira istighfar mah tobat teh make syarat bego
tuh aing ngaju bego bae pan sia bukan sia ka aing nganggap orang lembur ye udah macam-macam sia ka aing sangat juang lembur ge aing mah lembur mana je lain ca cilongok-cilongokna cilongok mau diberi moal Cikupa Bojong Sepatan ieu mah diliwat kan lain tobat teh lain sakadar istighfar bapak istighfar mah gampang tama kos kitu mah tapi hiji kudu nadam kaduhung dua kaban kudu ikhlas cabutan sarana kemungkaratan tah bar piceun tah naik klub piceun tah tempat-tempat mesum piceun tobatan coba di Jakarta pimpin ku gubernurna supaya tarobat sangkan ulah kabanjiran gubernur mana nu bisa mimpin tobat ayo tobat ngaranna salila kieu bae moal bisa ngajeun ku kumaha siksa deui banjir deui siksa deui hayo kieu bae terus ye lantaran teu babalikeun nu bogaana balikeun ka nu bogaan ayo tobat Mantek Kangjeng Nabi Hud mah disalametkeun jeung pengikut ka negeri Mekah geus ngadenge informasi bahwa malaikat Jibril ngabejaan ka Kangjeng Nabi Hud ya Nabi Allah Hud utusan Allah tuh Yaman kaum Ad geus disiksa geus rata ku ari mah ditiup rihul aqim munajat Kangjeng Nabi Hud Gusti geus kieu abdi kumaha ceuk Gusti Allah Hud kuari balik deui ka ditu ka Yaman selesaikeun eta anu berserakan beuh ceuk Kangjeng Nabi Hud sugan teh geus anggeus tugas rencang Mereka rencana geus bisa ngabayangkeun jelema belede mangka ning pararae haju geus saminggu beuh mana teuing bauna. Ya aing teh nyelesaikeun deui bae. Atuh emang kos kitu Rasul mah. Ulah haju selesai satungtung hirup. Can selesai berarti tugas. Balik ayo orang ka Yaman, berangkat. 70 kilo ka negeri Yaman geus kaambehan. Beuh, cek Kangjeng Nabi Hud. Cak pengikut-pengikutna, ya Nabi Allah, barang terus ya. Terus. Cak Kangjeng Nabi Hud emang kunaon nanya terus. Ambean rada lain deui cek kieu. Atuh sarua aku lagi cek kieu. Kek kuang ke bae ge aya instruksi ti Gusti Allah. Ayo bae heulana. Ayo mesti balalengker kabeh ku sorban. Ya, teroris cuma ya. Ya Allah, jangan orang kumai. Ayo terus jangan instruksi itu soal terus. 50 kilo beki ambreng-ambrengan terus. Itu kuat. Geus lain deui. Pas sakilo deui pohara bauna. Kangjeng Nabi Hud sujud ka Gusti. Gusti boro-boro titah ngaberesan. Ieu nahanan irum teu kuat Gusti. Ieu nyanggakeun ka Gusti mun abdi titah meresan jeung pengikut atuh ambe kudu dikumahakeun ieu teu kuat. Malah ieu pengikut mah geus kuara di atuh pan boro-boro ambe kos kitu ngadenge ngambe kelek haji pendek urang geus gewe. Ya Allah. Jol malaikat Jibril alaihi salam. Tak. Assalamualaikum salam. Hud. Tugas laksanakeun. Urusan bau ya cekel. Tak dibere kabeh sagegede kieu kafur. Dibere ngaranna kafur, kayu kafur. Kita didahar. Bikeun ku Kangjeng Nabi Hud. Dahar. Gitu dahar. Tak. Masya Allah mayit sengit mayit teh eueuh bau ku ari mah tah barang dibere eta eta lamun aya mantep jasa tah atuh mun bisa di SMS ku ari malaikat Jibril titah mawa eta mantep teh sengit awak jadi sengit kabeh jadi sengit kan berjuang ai bau mah hese kan
mulai narwel ka Kangjeng Nabi Hud. Iya rada sarenyitnya. Bener cekeun kabehan sengit amatnya. Satu kabeh tina naon nya ieu teh. Horenganan ieu ti sorga. Kayu kafur ti sorga ti tadi dalahar seetik abeh ulah kaembe bau. Langsung datang ka dinya berserakan luar biasa. Manuk loba kene. Kangjeng Nabi Hud ngagrokeun pemimpin man. Teu kali datang. Ini burung Garuda apa bukan dari Indonesia ya? Budak can aya Indonesia mah. Can aya Indonesia mah sekelem kene harita. Ditanya, "Maneh manuk di mana?" "Abdi ciptaan Allah. Allah khalaqas samawati wal ard," cak manuk. Maneh ka dieu diinstruksikeun ku Gusti Allah, kula sebagai panglimana kita ngaberesan ieu ngan kula hayang kapanggih jeung Rasulullah nu ngaran Hud hican kapanggih anu bakal ngaberesan ieu adalah pemimpinna Hud kula pemimpin ti Gusti Allah utusan langsung ngan sebagai makhluk manusana Hud can aya mana ieu teu bauheun teu budak aduh langsung dicekel gua Kang Nyabid ana Nabiullah Hud alaihissalam. Oh iya, langsung manuk sujud. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Hudan Rasulullah. Manuk syahadat. Si Ahok ente. Manuk syahadat. Batu-batu kabeh maca syahadat. Hampura cek pemimpin. Kami siap untuk melaksanakan perintah yang pertama langsung dari Allah dan kami diinstruksikan oleh Allah setelah ketemu dengan pemimpin yang bernama Rasul Allah Hud, kami siap untuk melaksanakan tugas-tugas dari Rasul Allah yang bernama Hud. Dibantu ku manuk. Waktu ngan strategina Kangjeng Nabi Hud. Nah ieu bawaan ka anu, ieu bawaan ka anu, ieu bangke anu bawa ka gunung anu, ieu ke gunung anu terus dibantu ku nu 70. 70 we karari nginain nya urangnya. Ceknya ayam manuk mantap ceknya. Nginain perang ge urang mun carita perang Ababil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faj'alahum ka'asfim makul raja Abroha anu sakitu ganasna luar biasa dek hancurkeun Baitullah. Dek anu bisa nahanan jeung ngalawan atuh nyanggakeun sadaya-daya Ki Abu Thalib ge sami bae nyanggakeun sadaya-daya abdi mah ngan sakadar ngurusan onta doang ai Baitullah mah ya nu bogana teh Gusti Allah nyanggakeun ka Gusti nu nyiptakeun Gusti nu ngurus abdi geus teu kawasa kudu perang jeung Raja Abdul anu sakitu gagahna tenang cak Allah kirim burung ababil atau asal manuk tuit-tuit bete teh loba nu pae siapa kumaha sih cakolot asal aya manuk tuit-tuit beh ayo geura hitungan ge di lembur aya hiji manuk eueuh ieu tuit hitungan di lembur we budak sanu muriang kara euy asana poe ieu ye ngeusan ye emang kunaon tuit-tuit geus aya toh eta kolot baheula mah bisaan bae. Kula salah. Ku sugan teh mah bener manuk tuit. Horeng budak make daun cau teh. Goblok sia tipu sia. Paengan nu paeh poe ieu horeng sia. Bisaan teh budak. Make daun cau teh. Nurutan manuk. Budak angon mapan bisaan eta. Nah, iyalah rapih ku manuk kabeh geus beres, kemudian dihujanan ku Gusti Allah rek. Geus pamitlah manuk. Kami sebagai panglima Allah, kami sebagai tentara Allah, tugas kami geus selesai, maka kami balik ke tempat asal kami. Cek Kanjeng Nabi Hud, di mana kampung Mante? Coba nomor teleponnya sekarang.
Henteu tawa itu berarti aing tawa. Itu berangkat ke saya dengan penuh hikmat. Kanjeng Nabi Hud melepas keberangkatan tentara Allah sekian ribu yang berupa buru. Berangkat didoakan ku Kanjeng Nabi Hud alaihissalam. Wallahu alam di mana tempatna manuk tersebut. Tinggal Kanjeng Nabi Hud dihirup dirinya terus ibadah ka Gusti Allah. Tentrem jeung tenang telila ti sabada eta Kangjeng Nabi Hud langsung didatangan ku malaikat Jibril ti Gusti Allah. Cek malaikat Jibril ya Nabi Allah Hud alaihissalam geus beres tugas anjeun mamaka. Anjeun ku haridek dipundut ku Gusti. Nyanggakeun aya geus beres cek Kangjeng Nabi Hud. Langsung datang malakal maut cabut nyawana dimakamkeunlah Kanjeng Nabi Hud alaihissalam di Yaman. Mantak besi aya nu dek milu ziarah ka Yaman, siap-siap ngumpulkeun duit 50 juta. Kabehan direkrut ku Haji Pendi sabaraha puluh atau 100 ke dibawa ku Haji Pendi duitna haju teu balik deui. Ulah nyalakeun ku ulah. Haju 50 juta ke raya 100 urang bae tu 5 kali 100 berapa? Kabarata? 5 miliar kan? Sedengkeun imahna hargana 20 juta. Harga karung wayangan 15 juta. Mobil nu aya geus mogokan bae. Geus hese jang nyokotna. Paling ge babagi anak-anakna 12 sering hiji geus jalan. Masyaallah direncanakeun hayang ziarah ka Hadramut, hayang ziarah ka Aden, hayang ziarah ka Oman, hayang ziarah ke Malika di ditulah tempat para nabi-nabi Allah. Urang menyaritakeun Kangjeng Nabi Hud Yaman, urang menyaritakeun Kangjeng Nabi Sulaiman Yaman, urang menyaritakeun engke sababaraha nabi Yaman. Kuari keur diacak-acak negara Yaman lantaran Sunni nu kaluar terlalu kuat suara Sunnina, maka diasupanlah ku Syiah. Untuk nu pertama seperti gitulah hayang supaya Syiah menguasai. Eta mangan sakadar awalan kabeladeuna muatan-muatan dari pada peperangan Ambalaya. Nyaritakeun minyak lah, nyaritakeun logam lah, nyaritakeun emas lah, nyaritakeun berbagai hasil bumi nalah. Untuk nu pertama mah motif peperangan seperti itu. Padahal Sunni Yaman tea berbeda jeung nu aya di urang. Rada berbeda saeutik komo. Kuari enggeus kebauan ku Wahabi. Contoh, lamun aya Sunni keluaran Yaman ngaharamkeun ngarokok, kan geus berbeda. Sunni nu aya di Yaman, marhaban nu aya di urang dirubah padahal nang wali. Sunni nu Yaman turun ka urang, aya sababaraha perbedaan aya Sunni-Sunni kana masalah geus. Kos anu nu bisa ngaji bae di Indonesia nyana berleha-leha ngaharamkeun ngarokok, tinggal dibaca di kitab Fawaidul Makiyah tuh menang saha baca pangmacakeun tanang wali di berbagai kitab-kitab tanang wali. Ai endek ngajang pribadina mangga bae ngan nyana endek berleha-leha di Indonesia ngarobah hukum di Indonesia. Bakal kalah luar ujianana ulama-ulama wali-wali di Indonesia. Ulah kenah-kenah nyana Yaman, nyana Turki, nyana Suriah, haju nyana di Indonesia ngalecehkeun bahwa di Indonesia wanu pinter. Emang kiai pinter, aing lain aing keur ngomong doang. Aya di Indonesia nu pinter. Emang sejarahna kumaha Syekh Nawawi urang mana? Jawa Tengah Jampes anu nyarahan Minhajul Abidin anu sampai ayeuna terkenang Sirajut Thalibin urang mana? Mempersatukan umat se-Indonesia dengan Kiai Haji Hashim Asy'ari urang mana? Diakui dunia. Ulalala di Indonesia ngan Indonesia mah mun cicing-cicing bae heula cara sireum. Artinya sireum eta kan cicing bae. Atuh sireum ge aya katincek-tincek teh mah. Pae.
Sejarahna ngalawan Belanda, Kiai diseret diserang, datang ka pos, dibuka dadana ku Ki Ahmad, tembak saya. Urang mana eta? Ulah sambarangan kakarak bisa ngaharamkeun ngarokok. Aju nengkrek ulah endek ngaharamkeun sorangan bae atas nama supi tasawuf pek bae. Ngaharamkeun speaker atas nama pribadi tasawuf pek bae. Ketika dinasionalkan adu kekuatan mana alatna mana hadisna mana Qur'ana mantekan jeung munazarahan hudang ujana ulama Indonesia mah ulah lalagan emang di Indonesia kumaha ditakuti ulama Indonesia anu pernah jadi imam haram sabaraha kiai di Indonesia lain lalagaan datang ka dongengna ulama-ulama nu di luar negeri ngimaman di Masjidil Haram nu hees tapi itu bagus soleh ngimaman di Masjidil Haram wabek hees lain lalagaan padahal mah teh kudu tu bagus soleh ku ari ge keur ngaji hees bae eta emang watak meureun tah mah Iker nyaritakeun sejarah sehingga ada Indonesia Bung Karno dunia mengakui Gus Dur dunia sampai saat ini diakui dunia ulah main-main ngan hartina pek bayu urang babarengan ulah sok haju bertengker-tengker kakarak jebolan ini jebolan cerita jebolan Turki di urang haju wae deh sabaraha jebolan Mesir anu haju di dia lu halehe sikat ku ulama Indonesia mah di samping alatna hadis dan lain sebagainya doa na lain lalaga mampus ya kaja lu artinya mah aya pribadi mah mangga-mangga teh tapi lamun geus nasional mui ngaharamkeun ngarokok mui pan mui mah nagara disengsarikeun di Indonesia tumplekeun dalil sia mui ayo ngadu pokoknya teu kudu make jauh-jauh hujanana ku ulama Indonesia mah mui ngaharamkeun ngarokok dibere dalil iklam annal awamila fin nahwi mi'atu amilin cak mui ka mana ta dalilna pikiran ku si aing teu ngarti pokona diulinkeun ku ulama Indonesia mah diulinkeun nu mantap ku ari NU ambalayah caricing be ulama na tenang lain berarti cicing nyayomkeun engke didoakeun ke heula kumaha carana sebab ieu mah kajian ku kumaha ge imah urang imah Sunni ieu teh di Indonesia anu nyeun kekuatan Indonesia deuleu sejarahna sanajan bari keur acak-acakan ke berarti keur dihadean ieu imah rusak meureun jandelana rusak meureun lawangna haju kentengna eueuhan atuh imah ambalayah berarti atuh atuh teh ngarubuhkeun doang berarti tetep lantaran ngarasa imah urang adean heula coba atuh tang kentengna supaya rapih mulai emang kitu bae bangunan mah tuh engke rusak ke dihadean ke rusak organisasi ge sarua wari keur rusak atuh tetep lain berarti diantepkeun keur dideuleukeun urang omean yuk kitu kan di Indonesia nu mantak jang ribut eueuh di Indonesia mah tenang we heula kalem eueuh piributan di Indonesia eueuh dek ribut gegedean geus dek naon ribut jasia dek salat elos dek ngaji elos dek dahar bae elos dek naon diribut atuh sia teu meunang ge di nagara kawin 2-3 jasia mah aing ge nyaho di Karawang boga di Subang boga geus sudah loba omong tah urusan negara urusan sia mah urusan sia geus loba nyaho tuh henteu jadi ribut di Indonesia mah mantap kembali deui urang ku ari ka kedaulatan bangsa Indonesia urang kembali bersatu yuk urang bangun Indonesia dengan ketuhanan yang Maha Esa kayahokeun aji kuari ku urang ketuhanan yang Maha Esa tanpa aya mendiskreditkan yuk dalam negeri luar negeri kitabna eta keneh Quran hadisna eta keneh aya sautak saeutik perbedaan ulah sok digede-gedekeun menyatu demi keutuhan Indonesia geuleuh lalagaan Indonesia mah bake kasieun sote geus kituna tah asal geus hayo urang hiji wo ujianna nu tilok salat ti harap hayo geus hokona perang salat henteu puasa henteu hayo geus terus eta resep di Indonesia kos kitu tah nah iyalah kaum ad selesai
Ijang itibar ka Kangjeng Nabi, bunga Kangjeng Nabi. Aing mate sabaraha panghinaan dibandingkeun jeung kaum Ad. Orang kaum Ad mah pohara jasa, tinggal pang beberapa ka Kangjeng Nabi. Dongeng selanjutna wa ila samuda akhahum sholiha, urang dongeng kaum Samud dipimpin ku Kangjeng Nabi Sholeh alaihi nu minggu hareup ngabesan rugi wallah.